Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadatin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mawalau na karamba para bahayam na cecempe nu dari cukup loba nu ngajawab salam ieu ka karasaware araya buah dukuh meni ngampar diwadahan diplastikan ieu teh duka tunduh duka lalapar nu ngajawab salam saeutik pisan. Bu, ibu, akang, araya, tunduh, lapar. Aing gecan di bere. Arwah. Wios pun salam dasar dari wios. Melak jati sisi leuweung di banjuran make cai bisi tadi keur malaweng wang cobian sakali deui siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, ngambekan, syukur ari ngarambekan. Anu ngambekan syukur, anu teu ngambekan wang kubur. Didoakeun anu salam ikhlas ridho lillahi taala, mudah-mudahan sing tiasa ngalaksanakeun ibadah haji ka kota Mekah. Balik di Mekah kajian imah anu megah, kabeli mobil anu mewah. Para bapak, para pemuda, adik-adik, mudah-mudahan tiasa ngeusian masjid kanggo ngalaksanakeun salat berjamaah. Ibu-ibu mudah-mudahan dijantenkeun istri anu sholihah. Ya robbal alamin. Itu nu belah tukang ring caricing wae. Araya. Mudah-mudahan anu salam ikhlas ridho lillahi taala sing laloba duit. Amin. Tupan tari. Loba beas. Loba emas. Loba budak. Nah geuning seuri. Daripada boga budak hiji dua hese kita ngaji hese kita sholat mending sing loba bari budakna soleh soleha. Amin ya robbal kalayan anu ngagaduhan sabetan mudah-mudahan sabetana enggal kabayar. Bukit tarik berarti anu amina tarik eta teh gede tanaga belum tentu gede hutan. Aduh ya langganan bang emok kubur. Tos. A'udzubillah bismillah alhamdulillah alladzi amarna bil ibadah bit tauhid wal istiqomah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
ilahi anta maksudi walidoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azizil Adim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aidan ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Al ayat. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al hadis. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidina syakirin walhamdulillahi rabbil Allahumma nawwir qulubana amin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sugrining puji nu sampurna sareng pangalem sagemblengna eta tetep kaungan Allah azza wa jalla nu ngurus saurang sadayana hirup ku melendang di alam marca pada buktosna i alam dunia. Kalarasan urang sadayana linggih di daerah Calincing katelahna desana Girilaya kalayan kecamatan Panawangan katelahna. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa bakti taat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala turut tumut kana ajaran Rasulna dipaparin panjang yuswa bari tiasa ngalaksanakeun ibadah lamun di maotan husnul khotimah pangbalikan ka sawarga amin. Shalawat salam kalujengan anu ageng kabibinaan ngalangkungan ieu acara tasyakuran buktosna parantos dihitan entos asa buktosna Chef Ajijan anu mudah-mudahan ieu syukuran ngajantenkeun jembatan antawis kurang sareng panutan pamugi aku Allah anu maha dilungsurkeun ka panutan alam buktosna habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi ka keluargina sahabatna tabiin tabiatna tubuhi ka urang sadaya selaku umatna mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan syafaatul udma jaga diamil jaja amin ya Allah ya rabbal alamin. Master of ceremony kahartos teu akang kahartos lamun cek aki-aki sok disebutkeun MC lamun cek nini-nini sok disebutkeun protokol anu parantos ngagulirkeun acara kita tadi nepi ka nembe insyaallah bakal duwi karengsena anu kusimkuring dipihormat nu ku Allah dimuliakeun amin. Kersana Bapak Kepala Desa atanapi anu mewakilina oge sareng aparatur pemerintahan desa anu sae dina bahasa berwibawa anu mudah-mudahan aranjeunna tiasa ngawangun ieu lembur ieu desa nyanda ka urang sadayana sebagai masyarakatna kada jalan pikaridho ku Allah Subhanahu wa taala amin. Kersana para kiai, para ajengan, para ustad, para ustadah, qari-qariah, guru-guru simkuring anu aya di dieu, anu simkuring dipihormat nu ku Allah dimuliakeun amin. Kalayan urang doakeun guru-guru urang sadayana, para kiai, para ajengan, para ustad, para ustadah, Bu, Ibu, urang peryogi ku kiai, butuh ku ajengan, siap ngadoakeun. Mudah-mudahan guru-guru urang sadaya tapi barokah yuswana, tapi barokah rizki jeung milikna, tapi barokah kesehatan lahir jeung batina, tambih bojona. Amin atau alim? Pamut ya kumaha? Amin atau alim? Ibu amin atau alim? Guru-guru orang sadaya sing aristiqomah amin sing aya dina keluarga anu sakinah mawadah warahmah amin balikan deui doana
Mudah-mudahan guru-guru urang sadayana tambi-tambi barokah yuswana, tambi-tambi barokah kesehatan lahir jeung batina, tambi-tambi barokah ilmuna kanggo nungtun nuyun ka urang sadayana ku nasihat anu lemah lembut keng nyadak tina Al-Qur'an al-hadis ka ulama. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa diantarkeun kana darajat takwa. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kersana Bapak Lurah anu maha murah, Bapak RT, Bapak RW anu sok tatalete bari teu era nyontohan gawe, buruhna teu pati gede. Tapi cek beja alhamdulillah ayeuna mah RT jeung RW geus digaji 1 juta satahun potong pajak. Ya Allah ya Rabbana, Pak RT, Pak RW sing lillahi ta'ala sing rarido urang sadayana jabatan tingkat 7 RTT eta teh pejabat anu pangluhurna. Lamun langit teh mah geus di langit ka-7, jabatan anu deukeut ka masyarakat, gaji teu boga, batur mah meunang bengkok, ieu mah tinggal bengkung. Punten Pak RT. Tapi sing ikhlas sing ridho lillahi ta'ala, sing sanajan cek pabi naon paripaosna PKH cair, BPNT cair, BLT cair, cek nu teu meunang dasar RT goblok aing teu meunang. Cek RT teh aing geus sarua. Aya nu kitu di dieu henteu? Henteu. Henteu di dieu mah. Aing keur bagian nguntuy mah di desa. Dolok si itu mona aing hanteu nah geuning abdi nyaros kitu di ditu julumbung aing kitu ngancek beja di dieu guruna keun lah Pak RT sing ikhlas sing rid. Ya Allah ya Rabbana doakeun RT-na da ya Allah ya Rabbana kariripuh mah loba di RT jeung di RW ce di abdi wae kamari aya nu miluan Jumatan leungit sendalna anu diteangan lain imam masjid, lain ketua DKM, lain neangan lurah, tetapi anu paheula diteangan teh nyatana RT. Padahal RT teu nyolong sendal. RT mah teu nyolong sendal. Aduh. Aya deui parabola parawan dobol ti heula. Ibur salalembur ear saja jagat pangheulana nu dilapor, pangheulana nu dipejaan, pangheulana nu diunjukan nyatana RT lain ka Kapolsek ti heula, lain ka Lurah ti heula, tetapi pamojokan jeung anu pangheulana era nyatana RT. Padahal RT teu milu nyolok. RT mah teu milu nyolok. Aduh. Lamun aya nu kitu Pak RT engke mamilu sacolok mah. Mudah-mudahan di dieu mah teu aya nu kitunya Pak RT nya. Alhamdulillah. Masya Allah tabarakallah. Para bapak, para pemuda, adik-adik anu di Kopea mudah-mudahan tambih paringan. Aduh, RT deui teh di Kopea. Ya udah ditukang di kopi anda. Ayo kira jumbo si akal dia. Tenang itu gang. Ulah kadang mau iya anu tadi kopi anu akhir atau ulah doakeun aing paur kamu kudu ieu mah bisa dileutikan ya. Dulu ieu anu tukang puncak-puncak tadi kopi ada sarua. Aing nyumput tenan. Para bapak, para pemuda, adik-adik anu tadi Kopea sing sanajan lega tarang lega sulah dina doa ulah diwilah-wilah. Yuk urang doakeun sina meriah pamudah-mudahan anu tadi Kopea sing laleungit kasusah amin. Sae henteu eta doa. Mantap. Aya Pak RT kudu ngamplop. Ibu-ibu anu ditariung mudah-mudahan leungit kabingung. Lamun di pengajian kasinggung doa pe muntang tulung ka Allah anu maha bisi salaki hayangeun
nyandung we nyandung deureut. Ya bener ya. Ya pengantin sunat tadi payun ya. Oh sanes. Aduh, aya Gusti Akang bener ya Kang ya. Harap apa ya? Harap. Alhamdulillah ini generasi muda harapan bangsa ya. Pantos ke peta-peta perjuangan orang tua. Kang, dina hati anu pang jelema aya saeutik bae hayang nyandung. Aduh. Nu mana? Doakeun parurah ieu teh. Mudah-mudahan parurah enggal keing jodoh amin. Ai hayang nyandung hiji doakeun aminan ku kabehan leuwih 40 dina makom anu mulia ieu langsung doana kalamit ka-7 dijawab Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saha? Teuing. Ibu, Bu, lamun salaki hayang nyandung cik kira-kira ibu bungah atau susah? Alhamdulillah. Boboy ka janda. Lain. Lamun janda mah cenah nya hidup nyandung. Pada we maneh hayang dicandung. Aduh. Masya Allah tabarakallah. Ya Allah ya Robbana ibu punten lamun di daerah urang sadayana di nawi teh di Calincing aya nu nyandung cik kira-kira diobrolkeun moal keheung teu padahal mah dulur lain tatana deukeut oge lain nah batur nu nyandungna batur nu ngeunahna diobrolkeun ku urang nepi ka hate rungsing aya nu kitu aya ulah boga penyakit hat da ku sabab nyandung teh hal leres tuh yes cek aagi bahasana kieu jagalah hati jangan kau nodai jagalah hati lentera ilahi leres tapi lamun cek ustaz anu ieu mah jagalah istri pak bantuan atuh lomar longkeun yang kalah kaera itu siap pak gitu ukurnya jagalah istri jangan kau khianati tangisan istri tangisan bidadari eprak atuh ibu-ibu meni baru ngaheun sebut bidadari turun ke sawah ngaran kan bae leres uang balikeun jagalah suami bu jangan kau khianati ridhonya suami ridhonya ilahi doakan suami semoga naik haji amin gitu yang buka-buka geus penting balik andai doakan suami semoga naik haji relakan suami jikalau nikah lagi aduh ya Allah ya Rabbana sing aristiqomah urang leres emang ari ngaran-ngaran nyandung teh halal kumpul kebo teh haram tetapi urang sadayana sing tiasa menjaga jangan menyakiti abdi ge alhamdulillah teu nyandung ku sabab abdi mah takwa takut sama yang tua pamemed wae ge istiqomah terang istiqomah ikatan suami takut dengan yang di rumah naon deui atuh artis Korea yes ya Allah ya Rabbana gan kahade pamemed lamun di imah rek ada pamajikan
Terus saya ngahariring wae maca Quran kudu ada salah. Masya Allah tabarakallah. Bingah. Alhamdulillah dina ieu syukuran nyatana syukuran khitanan malam hiji ajengan cek beja mah ieu ajengan teh ngora keneh pisan. Nyatana nu ngaranna Muhammad Irfan Surahman cek beja mah ibu-ibu anu caralikna perlas geuning ajengan teh kasep pisan. Lamun cek ibu-ibu anu belah dieu geuningan kagagahanana jiga Syahrul Khan. Cek anu belah dieu mah kagantenganna jiga Syahrul Gunawan. Paingan atuh loba awewe nu barugeun pisan utama Rangda jeung Parawan. Nini kaedanan. Pasek tes kasaingan. Tetapi ya cek bapak-bapak jeung pemuda nu kasaingan geuning ditilik-tilik ajengan teh jiga dakocan. Aduh masya Allah tabarakallah. Bingah ambar watasuta bingah kagiri-giri cek pari pawasna sim kuring calikna dina ieu kursi dipayun sadayana bingahna sangat luar biasa kalayan sim kuring nyagakeun syukur ka Allah Subhanahu wa taala sapinuh langit jeung bumi jeung eusikna mudah-mudahan Allah ngalungsurkeun rahmat magfirah ka urang sadayana amin ya Allah ya rabbal nanging hapunten kasapuhan sadayana sim kuring bingung teu manggi tungtung susah teu manggi lebah pulang hutan kusabab pamenteu sadayana ti payun duwi ka pangker ti sisi nepi ka sisi ka dieu nepi ka di pangker oge ya Allah ya Rabbana ditilik ku sim kuring seram ka bina-bina komo ningali ka luhur mah ieu sadayana kal badri sapersen bulan purnama dina pada bercahaya naona raraina yakin ya min asril wudu min asri sujud min asri ibadah tapak-tapak suci ku wuduna tapak-tapak sujud dina ibadah Allah Subhanahu wa taala tapak-tapak ibadah anu dibarengan ku hate anu ikhlas ridho li taala alhamdulillah amin ya Allah ya rabbal masya Allah tabarakallah ieu hapunten kasadayana ayeuna partos jam 12 kirang sajam satengah baratlah keneh ieu ngaos leres abdi ngaosna duwi katamu sabaraha kajang hari wios ajangan pingsan dolok wios kan atuh kudu mau ambulan aduh sing sarehat sadayana amin ya Allah ya Rabbal alhamdulillah kersana ayahanda Arif Saiful Hidayat nu paling mana manawi Kang Arif wadi lebat saderang Ibu Depi Nopita nu mana di lebat pasti eta teh keur neangan kabus nuran badan rek di kalian eujeun naon astagfirullahaladzim ustaz sudah dulu teu eling ieu mah Pak RT ya teu areling abdi mah datang ka dieu ikhlas ridho lillahi taala teu hayang abdi di amplopan teu hayang di karbusan komo turun ti panggung abdi karungan eunghap teu hayang ikhlas ridho lillahi taala tah gitu lamun aya ajengan hayang we diburuhan ajengan kelo terus tapi lamun aya nu nitah ajengan keburuhan eta mah leuwih astaga hilap abdi punten aduh Saiful Hajat abdi mah ribut kitu tuh ibu itu tuh aduh masya Allah tabarakallah pan kitu cenah jangan lupa bahagia lamun keur ngaji merengut jabatunuh insyaallah beuheung teh lulus nyerep karena samreh gering ngadah daing lainnya gitu eta tandana jamaah anu tuluh mah beheungna aduh anu akan lulus teu naon ya Allah ya Rabbal urang doakeun ieu Cep Ajijan mudah-mudahan enggal sehat deui amin kalayan ieu murang kalih mudah-mudahan ku Allah dijantenkeun murang kalih anu soleh
kalayan fasohat dina membaca Al-Quran al-hadisna ngagaduhan akhlakul karimah anu mulia budi pekerti anu tinggi. Mudah-mudahan ieu budak teh janten qurrata ayun nyatana sebagai dambaan mata hati, dambaan jiwa yang menjadikan samratul qulub nyatana anu dipika memet wae dina manah ibu rama jeung sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Punten kasepuhan urang sadayana alhamdulillah hadir dina ieu mangsa anu mulia. Daya sanes urang sadaya hoyong bakti taat ka Allah Subhanahu wa taala. Da kusabab lamun eueuh pangajian eueuh ruang riung kieu mah urang teh geus geus nepi ka mana moal leres. Pulau Kalimantan geus kajieun, Sumatera geus kajieun, teu ngoweh. Komo anu geus sepuh mah dina usum teuris kieu mah kacai sabaraha kali. Naon? Beser kitu. Tapi alhamdulillah dina kesempatan anu mulia ieu urang ririungan kalian aya kabagjan. Mudah-mudahan di akhirat oge urang tiasa sasarangan deui aya dina kabagjanna surgana Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, Ibu, Akang, Kang, alhamdulillah. Ya, urang sadayana ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Padah naon ngadoa anu eta? Lamun ceuk urang calincing teh mah eta teh doa sapu jagat. Nah, jadi yang disebut doa sapu jagat kasapukeun sagala kahayang nyatana kabagjaan, kamuliaan, kasuksesan dunia jeung akhirat kabawa leres. Osok ngadoa anu eta eueuh. Hoyong ka surga. Terang henteu doana. Henteu jalanna terang teh ka surga. Nu kalebak kitu. Ka mana mah eueuh jalan ka Jogja ka dieu mah akan ka Palihwetan. Ka mana mah Pak RT jalan ka surga ka dieu mah alah ieu ka pangaosan eta ka pangaosan. Tuk 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 dititah kusaha aya nu nitah henteu tadi cek MC teh kadenya upami engke Pak Ustaz nyebut tuluk-tuluk semangat sadayana cik lamun aya tuluk-tuluk teu make jreng ngeunaheun moal leres cius aduh kali deui kapangaosan tuluk-tuluk tuk-tuk ulah make jreng ajaran anu teu make jreng ngeunaheun moal geus lah teu kuatnya biar lembes. Ya Allah ya Rabbana da nya atuh pantuluk-tuk jreng teh insyaallah lamun diamalkeun ku urang sadayana bakal mawa kana kabagjaan dunia jeung akhirat. Tuluk-tuk adan di masjid Allahu Akbar Allahu Akbar. Bapak-bapak para pemuda adik-adik sareng sadayana sering ngalengkahkeun sampean ngayunkeun panangan angkat ka masjid kanggo ngalaksanakeun salat berjamaah sae henteu. Tuluk-tuk saur pamut teh kieu sumangga para bapak para ibu pemuda-pemudi adik-adik sadayana insyaallah dina wengi ayeuna bade ayakeun pangaosan insyaallah ajenganna tilumbung pisan jabak kasih pisan mangga dihaturangan ibu-ibu bapak-bapak pemuda-pemudi adik-adik sadayana sering ngalengkahkeun sampean ngayunkeun panangan angkat ibu mina masing-masing bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Jadi kudu ngamalkeun tuluk-tuk. Jadi lamun ika anu nanya atau isu menang naon pengajian teh. Aduh nanti berat aja kata cenah kudu ngamalkeun tuluk-tuk. Ambil manfaat kalian barokah dunia jeung akhirat. Maksudna urang dina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala kudu bisa sing tuluk-tuk.
Aing sok seribu solid tutup jarang. Kade. Ya Allah ya Rabbana. Jadi atuh urang sing daek ngaji supaya menang pangarti, ngaran-ngaran jalma daek ngaji menang pangarti bakal apa? Lamun geus apal bakal amal. Amalna insyaallah lamun make pangarti bakal diterima ku Allah Subhanahu wa taala ku sabab ngaji teh diparenteskeun ku Allah ka awewe ka lalaki kolot budak rek iraha bae erek pagi-pagi rek sore-sore rek siang rek malam eta teh kewajiban urang sadayana leres ceuk Mang Darso bahasana kieu hayu ngaji ji hayu ngaji dem masyarakat ajakan hade hayu ngaji hayu ngaji aduh osok ngaras osok diajak ku Pak RT astagfirullahaladzim dan nyamper lain ka ece mah disamper nage ku Pak pan kieu indit babarengan leres dalaratang ka pengajian pasti ibu-ibu ieu ge pada nyamper ieu teh nu ti belah tonggoh nyamper ceuci hayu ngaos daguan keur ditiu heula aya nu kitu aya ceuci Ceu Imas hayu aya Ceu Imas iki ayam centin heula sok dipayun gimana centin oh geus dipayun alhamdulillah centitin lari aduh ya Allah di samping
sampun ngaji teh rupa-rupa jawabanna teh leres. Daguan sakodong. Ayo gitu. Mangga ti payun. Ayo gitu. Sok bae lah. Ayo teu jawab-jawab acan deui. Beyakeun mama eueuh gitu. Ka mana Dede? Mama saur emak ke anak. Ya. Salamatan tagih hutang. Ya Allah ya Rabbana. Sok sing darek ngaos, sing darek ngaos. Insyaallah. Emak bapak kade ulah rek poho daek ngaji sangkan teu bodoh ujang nyai kade ulah rek lali daek ngaji sangkan menang pangarti sing saha jalma ibadah teu jeung elmuna mangka amalna gandeng geus penting teu ditarima ku Gusti Allah teu ditarima tuluk tuk tuk tuk. Aduh, Masya Allah Rabbi. Mudah-mudahan urang sadayana ngagaduhan pangarti bekal kamu laksanakeun bakti taat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal sing roja urang sadayana ngarepkeun rahmat Allah, ngarepkeun karidhoan Allah. Mudah-mudahan amal ibadah urang sadayana ditampi ku Allah kalayan ladang maksiat, ladang duraka, nyatana aya dosa di diri urang. Mudah-mudahan ku pangaosan ieu, ku ibadah ieu, mudah-mudahan Allah ngahapunten ka urang sadayana. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Masya Allah tabarakallah. Ieu teh kersana Kang Arif sinareung Ibu Devi ngagaduhan murang kali. Ieu teh menang hese capek. Ari teh kalah kadita tua leres. Cik kira-kira lamun budak akang, budak ece, aya anu ngeset, aya nu neunggel, aya nu ngadek, cik ngamuk moal. Ngamuk moal. Tapi lamun ku mantri atau ku dokter eta mah moal peso, moal laser, kiresel. Cik ngamuk moal beda duit mayar. Beda deui eta mah ngaranna ge khitan. Khitan baheulana nyatana anu ngamasyhurkeunana dikawitanana summa auhayna anit tabi millata Ibrahima hanifa. Nabi Ibrahim baheula ku Allah diparentahkeun hiji diantawisna nyepitan sunatan. Cik baheula kira-kira Kang ieu parurah baheula aya peso henteu. Aya laser teh zaman Nabi Ibrahim. Waduh. Duh. Geus teuing hareuos ti saha teuing. Dah kabayangnya orangnya. Waduh dah. Ya Allah, ayo sok sieun teuing kana huluna. Masya Allah tabarakallah. Tapi alhamdulillah mun baheula mah ibu kunaon ku peso terus deui kumaha ku gunting leres nepi ka di kaput ayeuna mah ku laser. Cik kira-kira ngeunah anu di laser atawa ngeunah anu di kecos? Ame-ame dalam. Aduh wallahu a'lam bishawab. Ngan ya Allah ya Rabbana aya khitan teh eta teh keur ngislamkeun murang kali urang sadayana. Lain berarti Islam tadi tina Yahudi, tina Nasrani, tina kafir, tetapi budak hayang suci, hayang soleh dikeret kicupna supaya diajak ka masjid teh kudu bersihan heula. Da kusabab budak aya kicupan keneh tas ngompol manehanana teu diprejelkeun sing sanajan dibanjur, sing sanajan dikumbah luarna tetapi nyangkrung kokotorna dina kicupna mangka lamun eta budak lelendean kanu jadi bapakna kanu jadi indungna maka teu sah salat indung jeung bapakna.
kusabab dina budak aya najis nyangkrung dina kicupna. Leres Bu? Akan tos dihitan di acar. Iya. Pagares tos dihitan di acar. Wani dibuktikan. Di dieu. Kabudak bae tas hitan. Ibu anu ti tonggo anu ti ladeuh nu ti kidul ti kanan ti kulon ti wetan. Ya Allah, neangan amplop kos pamemet tadi. Oh, budak kasih duit pas molenan cecep 50.000. Leres. Mudah-mudahan soleh. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Cecep 50.000. Cacak budak nu disunatanana 50.000. Komo lamun parurah anu sunatan. Parurah. Heung isuk disunatan parurah. Heung ngadangkat ka imah. Si kira-kira ibu-ibu bapak-bapak arek mah nyecap. Astagfirullah. Eli yo parurah euy. Ampun tuh. Beak. Aduh, Gusti teh. Nomor kakaknya cap lagi bari nawan. Ya parah 2.000 yang Malaysia. Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan ieu murang kalih ku dikhitana janten murang kalih anu soleh. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kalayan naon atuh kewajiban anu jadi indung jeung bapak anu jadi anak. Naon atuh hakna budak teh tilu jadi kolotna. Aya saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul waladi ala walidi. Hak anu jadi anak tilu jadi indung jeung bapak nyatana nu kahiji ayuh sina ismuhu, nyatana kudu dialuskeun ngaranna ngan samemeh dilajengkeun yu urang kupingkeun khitan cereng sekedar lamun aya dangdut kosong nyalamer kana ieu mah ngaji sedekah mudah-mudahan urang ngaji soleh mangga ieu bade sedekah Rabbana atina min ladunka rahmatan khairul munzilin rabbi habli minas solihin rabbi habli minas solihin mangga ieu bade sedekah kabar urang sadayana ieu bade sedekah ibu rama udah saya mangga kita urang apa ieu Sohibul hajat mangga hatur Bapak RT menami bade kapalihan payung mana diantar. Adikku sayang, oh adikku sayang, ini masanya kau akan dihidangkan. Adikku sayang, oh adikku sayang, ini masanya kau akan dihidangkan. Menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim sebagai asal anbiya yang dikasihi Allah tersebut waliyullah. Bapak hajat ibu hajat Ini masanya kau akan dihidangkan. aku Cidolong ayat di Cidolong Adikku sayang, oh adikku sayang, ini masanya kau akan dihidangkan. Menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim sebagai asal anbiya yang dikasihi Allah tersebut
ilaha illallah. Cereng. Moal mama. Kewajiban nu jadi indung jeung bapak kanu jadi anak nu kahiji ayusina isbahu kudu ngaluskeun ngaranna. Sing alus ngaranna teh. Mun baheula mah geuning aya Mad Tommy, Mad Nasir. Ayeuna mah teh panjang. Teuing panjang naon? Mun baheula mah sepuh ya. Ngaran-ngaran kajengan ka ustad ka kiai di lembur teh lamun cek paribasana budak lahir ka alam dunya teh tarabet ngaran ke kata-kata jengaran tetapi naroskeun ka kiai kajengan ka ustad hayang pangnamyaankeun anu sae leres teu kitu di abdi ge oh ayeuna mah beda kajengan teh. Lamun ayeuna ini kajengan ge pajengan cenah abi tos gaduh nami cenah ieu nu ieu cikinten-kinten anu sae nu mana sae curang geus we sae da berkahayang na mata kitu ge badak di abdi mah ye punten ibu aya nu lahir bulan Januari heug lalaki Januar aya nu lahir Februari Febri aya nu lahir Maret Meri atuh ya mau Meri da boro-boro kitu ya di abdi aya anu lahiranna teh nyatana wayah asar pas adat asar pisan dina poe Rebo ari indung naah hayang ka bawah da atuh sarbo ngan aya nu riwa deui indung jeung bapana kudu ka bawah ari bapana mumun ari bapana iding jadi munding atuh lawan bapana abas indungna kokong ya Allah Masya Allah tabarakallah ya kahade nitip ngaran budak teh singsa sapertos ieu anu tos dikhitan teh Ajijan Pradipta Hidayat ari Ajijan teh naon nyatana terkuat ya Aziz guru sim kuring mah dikawali almarhum nyatana qori internasional Abdul Aziz anu kuasa anu kuat gagah budakna nu mana budakna oh bobo biar sih bobo wae yang tadi yang indungna ari panjangna Aji Janaon nah padang aja Aji Jan dengan Tommy pada disukun langsung Aji Jan jadi pardip ya Allah ya Rabbana kahadaya ngangaranan budak teh sing sae leres ngan aya di urang mah Kang ngaran salus-alus besok jadi goreng Muhammad jadi mod aya nu kitu henteu aya Muhammad Arifin saumpamana jadi mod Mahmud aya ditinggal di KTP Muhammad jadi mod Abdi Irfan Surahman jadi Ipong atuh baheula aing cik aing teh geuning aing jadi Ipong padahal mah ngaran abdi teh pun bapak harita nuju di Mekah meunang ngaranna teh dina Hijr Ismail ngaran pikeun sim kuring nyatana Muhammad Irfan Surahman nah aing keur leutik ulin jadi Ipong tapi alhamdulillah eka panggung mah bangga kersana Kang Ipong itu alhamdulillah ya anggar we Irfan Surahman ngan kitu nya pasok jadi rada cacadelan geuningan Masya Allah Rabbi ke ngaran sing sae kahade ieu mah Abu Bakar geus dialus-alus ngaran teh jadi Pandebeker tato gambar soang ring cacing aduh ya Allah ya Rabbana leumpar ngaran zaman ayeuna mah diambil
Ya Allah, kade ngaran koma geus kapot lah geuningan. Bahasa lagi datang kalembur teh. Cenah gimana cenah? Jack, karena nggak padahal mah karena teh Jaka. Jack, ayo begitu nih dia. Mana? Oh Bang Jack. Anjir dah. Ayo dulu pikiran, ayo kamu. Bang Jack, cenah kapan datang? Oh tadi alhamdulillah. Cenah bagaimana? Oh saya tadi cenah membawa kardus nyebreng cenah. Aduh hampir ketabrak cenah. Nyebrang gitu. Nyebreng saya teh cenah sampai hampir ketabrak cenah ke mobil. Ayo pas nang geus nyebreng cenah teh soledat saya teh. Aduh Gusti. Nah, cenah ieu tuh tuang atuh Bang Jack tuang. Udah cenah saya sama tumis kenteng cenah. Aduh bedul. Ya Allah rupa-rupa ya cenah. Jadi sapada gagah ya pasti Jakarta mah ini. Ya Allah ya Rabbal Kade aluskeun ngaranna sing sae nami teh. Ku sabab aing ngaran teh doa. Doa ngaran teh. Ieu jiga nama Bang Memed Muhammad dan nama. Ini Memed. Oh Ahmed. Bang Kemed. Aya Ustaz Kemed. Wah, yang menjaga soleh, teman, soleh, alhamdulillah. Gitu ibu. Jadi lamun hayang budak soleh, bapak lagi kudu nyontoan. Manya, ujang sanami soleh, bapak soleh, aki soleh. Jadi soleh bin soleh. Catat saha bumi teh sakit aki soleh. Di abdi ya ayah ngarana soleh bapan mah Udin gitu. Jadi soleh Udin sedunia jadi ngarana sing sae terus sok mudah-mudahan jadi nami teh jadi doa pikeun mawa kabagjaan dunia jeung akhirat amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ngaran sing sae di abdi ge aya Haji Nurdin Haji Nurut Dinas kabawa pada jadi PNS ini gitu. Aya deui Haji Albasiah. Kusama haji teh tas ngajual kain Albasiah. Ngan ulah teh Haji Dul Majid. Haji Kedul. Eta tos lah. Masyaallah tabarakallah. Hade nami teh sing sae ya. Nami murang kali saya kami nabina mudah-mudahan terkuat jadi dambaan hati orang tua jeung sadayana amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nu kadua hakna budak kewajiban qalat nyatana wa yu'allimuhul kitab kudu ngajarkeun kitab Al-Qur'an kitab hadis sing lancar membaca Al-Qur'an sing lancar membaca hadisna supaya budak pinter budak ngagaduhan akhlakul karimah nu mulia budi pekerti anu sae rajin membaca Al-Qur'an. Bu Ibu hoyong budak kurang pinter maca Qur'an osok ngaraos kana di mana di dieu madrasahna di mana ya di mana osok ngaraos osok leres aya ustazna di dieu nu mana nu ieu oh alhamdulillah leres alhamdulillah budak urang sok titah ngaji tara lamun keur ngome HP cik kira-kira cep neng ngaos kumaha jawabna aya kela aya kitu henteu aya di anu api-api teu kadenge deui kahade sing daek ngaji baheula mah abdi kupun bapak pan hayu ka masjid mun pak nepi ka cek paritoasna di kumaha dituyun kupun bapak leutikan adan abdi baheula pahili hayala salat jeung hayala falah ik ajeun we teu dicarekan sugan bapak abdi eta baheula mengaji teh alif jabar a b jabar ba t jabar ta c jabar sa
aba aya nu kitu. Ibu pernah kitu henteu? Alhamdulillah. Ari ayeuna dipakekeun eta. Geus Allah eta teh. Pan baheula mah heuh. Budak teu ngaji ku sabab hujan, ku indungna dipapatahan, bari keheul ka salaki geuningan. B jabar ba, P jabar pa, sin jersey, ya jabar ya bapak. Aduh. Aya nu kitu. Ka ade. Ayeuna mah metodena ge teu aya ngejah teh. Aya metode ikro, aya metode qiraati, aya deui tahsin. Rupa-rupa supaya cepet membaca Al-Qur'an bisana, supaya tereh urang sadayana eta budak teh biasa membaca Quran jeung al-hadis. Mudah-mudahan budak sing palinter. Doakeun kudu jadi kalau teh. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bihaqqi wa anta khairul fatihin, atawa ya fatahu ya alimu ya fatahu ya alimu. Gusti mudah-mudahan diterbukakeun ilmuna. Osok ngadoakeun budak. Ai budak ibu terkadang hesenya di titahnya. Pan baheula mah geuning meuni resep urang boga budak atau urang di titah kulo teh hampang birit. Ai budak ayeuna mah budak birit. Jang paksa sapukeun. Jang jajan. Leresna. Titah ngaji, titah salat hese. Sok budak teh yeuh, titah ilit ka masjid cek bapana teh. Jang, gara ka masjid tugas adan. Ai bapana di kolor keneh, di kaos keneh. Cik kira-kira nitah budak hese tawa gampang. Kudu nama nitah budak ngaji, nitah budak sholat berjamaah di masjid, kolotna geus disarung, geus make koko, geus dikopiah, make sorban. Ayo ke masjid sareng bapak. Budak dimari langsung nuturkeun. Jang, ka masjid. Kopi hideung. Ieu mah cek era. Tuh nenek-nenek acan. Kamari mah aya nenek. Aduh. Pan abi geus teu kaboron nenek di bumi. Terkadang di panggung. Ayo eueuh mah wios we. Oke. Ya Allah ya Rabbana, anu jadi bapana kalah kawedut tumpang kaki bari ngopi hideung bari naon nyepengan HP. Budak teh geus disarung geus dikokok mawa kantong dicerona Quran teh Iqra jeung kitab sapina. Hayu teh ya maneh bageri kalah ka hayu nyo ngaji. Aya nu kitu henteu. Ai budak didorong sing soleh, ai bapana teh nyoan. Aya nu kitu di dieu. Ngomong atuh. Mun hese ngalieu oge. Ngomong sing benernya. Kusabab lamun di dieu barudak atau masyarakat teu bisa salat, teu bisa ngaji, pagaweana maksiat, doraka, pangheulana dipanggil nyatana sekdes. Lamun di desa kampung sakaruahan nya anu dipanggilna lurah wayahna rah. Di mahkamah hoban ya teh. Lurah ka dieu. Cereng. Sumuhun Gusti kaulanun abdi lurah. Cinaon ieu teh? Calincing. Padah naon rah? Masyarakat hidup geuningan teu daek ngaji, loba jalma teu wawuh jeung Al-Qur'an, teu wawuh jeung sajadah, teu wawuh jeung masjid, kunaon kutan gereja mana loba nu maksiat ka masyarakat. Sumuhun kaulanan Gusti, abdi teh dina sambutan ngajak-ngajakan pangajian, ngajak-ngajak berjamaah entos, tapi kitu bae nyanggakeun Gusti masyarakat abdi. Tapi lamun urang ngagibeng, aduh, aing ngajak tara, nyontoan henteu ripuh rah eta. Ya kumaha naruh udud dah. Aing ge cabe mere udud di dieu. Hapunten. Eta mah heun nya. Masalah rokok mah aya di warung di ditu.
bias dari pasien nu saya osok gitu ada osok jadi dia mah meureunna hilapin eta punten heureuy ulah dianggap astagfirullah oh baru entuy gitu disorbankeun kopina gitu aduh tayu rurahan pikaresep gitu alhamdulillah eta kahade tanggung jawab cek lurah teh abdi mah cenah alhamdulillah can litah ditos mangga we ka RW cenah Gusti lurah mundur RW datang RW ka dieu semohon Gusti kaula kunaon geuning masyarakat anjeun geuning tanah ibadah abdi mah cenah di masjid osok adan tapi da cenah heueuh di daguan wae ge teu datang mangga we ka RT wayahna teh intinya mah RT tanggung jawab ai cek RT teh sumuhun RW teh cenah osok adan pan abdi cenah tukang RW sok hormat abdi teh tapi cenah abdi ngantosan salami-lami geus salat qobliyah geus salat tobat geus salat hajat bilieukan teh ih abdi duaan we cenah jeung PRW di masjid teh dua jajar duaan ngajajar malahan masuk tiluan jeung tihang ya Allah ya Rabbana mangga masyarakat geudinya wayahna moal bisa ditulungan ku RT moal bisa ditulungan ku hansip cek ajengan aing kok kawungan unggal minggu dina pengajian tapi ceulina mah aya ngan teuing ngeplos meureunna leheung asup tina ceulik kenca kaluar tinu katuhu ieu mah mental kana ceulik aya nu kitu di dia aya mana ya mana beres sukro masalahna gitu Masya Allah Rabbi kahade urang sadayana isukan meme ditanya di mahkamah robaniyah sok sing daekeun ngaji budak baheula maresep atunya ditajung butut luhureun balong handapna ku balagbag lain ku keramik lain ku tehel lain ku pelur lain ku keramik nu panjang kawas ieu heup apaan geuning tapi ku awit menang ngadekan taluh nepi ka leumpang teh gebrek ngalaman henteu ya Allah ya Rabbana hari tak aya aki-aki ceurik batur geus bubar ku abdi teh kunyawan aki aduh nah aki teh kitu loba dosa lain atawa aki teh ieu teh boga kahayang cari jaman lain kunaon atuh kacepet kayu badoa teh ya Allah ya Rabbana kahade baheula wae tajung butut anu cahayana lain ku neon lain ku lampu patromak tetapi kaleng susu di polongan tengahna dimomelan ku anduk butut dibanjur ku minyak lantung ngagemur nepi ka anu berjamaah jeung ngaji teh hideung irung kapuput tapi da ih tajung butut teh pinuh we alhamdulillah nah atuh ari ayeuna mah ya Allah ya Rabbana keramikna herang ku naon ku marmer ku granit caangna deui herang kabina-bina ya Allah ya Rabbana karpetna hipu pengerasna tarik sing sanajan hayya 'alas shalah ieu dah hese teh leres teh hese ban baheula mah boro-boro aya madrasah tajung butut jeung ngajina tajung budug aja atuh kabina-binaan teuing ya Allah ya Allah tak kitu kahade yang tajung astagfirullah tayo pameme di sok ieu ya aing mah ya sok lieur teh jadi kada liang tajung oh ti dia guruna oh kada melambaikan tangan enggak kuat kahade kamarajin ya sok sieun teuing aing mah ya Allah ya Rabbana cek masjid teh ya kamarana aing dialus-alus tapi geus aing geus dialus-alus ditinggalkeun leres teu sok hirupkeun masjid ku berjamaah hirupkeun masjid ku baca Al-Qur'an hirup
hidupkeun masjid ku pangaosan, hidupkeun masjid ku dzikir, hidupkeun masjid ku sholawatan, insyaallah bakal berkah. Amin. Balik ka masjid teh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah la haula wala quwata illa billah. Erek asup ka masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Balik di masjid, Allahumma ftahli abwaba fadli. Rahmat Allah, padol Allah digandong, diecakeun di bumi. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya Allah ya Rabbah. Hoyong ibu berkah hoyong. Bumina hoyong caang ku rahmat Allah. Kahade salakina sing ilit kamas. Budakna sing ilit kamas. Ece oge lamun bagian pengajian kuduin. Ulah keheul. Jumpa. Ini siap? Itu. Ya. Di desa alus ya. Lapar. Kurapat teh kakarage hiji 2 3 poina. Kaopat erek kaopat. Allahu akbar Allahu akbar. Cek pasak geus kieu. Mari kita rehat dulu. Dengarkan suara ada. Cari ciri. Nyokot udun. Ai adan geus beres geuningan. Mari kita lanjutkan kembali. Sudah aing beres salat. Tapi cek pas kieu. Mari kita lanjutkan kembali, tetapi harus diperkuik dikarenakan kita akan berjamaah sholat Zuhur. Bagus. Beres. Itu halus nyatuan tinggal kopiahna ge. Benar gitu. Aya. Kitu rek gaple adalah. Ieu badi kelar ceplok. Aduh. Neng kopiah ayo. Dari daun kopiahna jadi aclong bener. Rupa-rupa bilah akhirnya. Aduh. Kade cek. Cek. Ai sarung salaki aralus atau barutut? Alus. Alhamdulillah. Aya barolong teu? Lah, ayo mah. Pasti aya bolong mah. Eta teh pepetelan kudu jarum coklat. KHD erek lohor, erek asar, erek maghrib, erek isya, erek subuh. Sadiakeun sanuna, sadiakeun kokona, sadiakeun kopiahna supaya salaki urang daek, rajin, semangat indit sholat berjamaah ke masjid. Ini cari cing. Osok tara disadiakeun. Alhamdulillah. Saha atuh nyeuseut. Mesin cuci. Ya Allah ya Rabbana. So kahade ulah sampai kieu pasekdes. Torojol teh wanci lohor. Bapak-bapak moleh teh kantor. Kesang oge masih ngocor. Goledan teh kalah ka. Astagfirullah. Si Eli tersalopan bisa betul. Kulam. Jol deui wanci asar, ibu-ibu mulih di pasar, susuganan encan bubar, sinetron dina Indo. Jurik TV hungkul deui. Tara kaliwat. Kau mau geuningan ya Allah ya Rabbana. Film India dimimiti borang nepi ka peuting. Geuning apa? Ngalieur caletik. Cik aing teh ieu film India ieu teh geuning teu anggeus-anggeus. Cicing cenah dipindahkeun cek majikan teh. Gusti Allah, tapi baju abi alhamdulillah. Adan cenah kitu nya. Anjeunna mah tos wudu ti heula, tos dikenaon. Tos nganggo mukana calikna kursi bari ningali TV. Ada. Atuh cenah umi sok enak. Umi cenah sok cenah masjid. Ka masjid. Geus di masjid aya Isa. Eta bojo abdi da kursi kan ieu. Make mukana. Iya. Tos salat Isa teh tos kan. Gaduh bojo teh solehah kabina dia. Nah gitu biasanya kieu ieu. Ieu meureunceun teh
nonton film WG make keneh muka aya nu kitu di dieu henteu nya di dieu mah imah kadek salat berjamaah bener salat berjamaah komo jadi imam Fatihahna kudu pasoha surahna oge kudu bener ladang ngaji alif-alifan ladang ngejah baheula mah komo abata sajaho dazaroja boto doa kalamana ubotoso bozorojo nah seperti itu tuloy kan betul kalau kamu buka oh tidak coba sudah susu kahade sing bener supaya budak orang bisa membaca Al-Quran dina sholat oge pasohah dina naona maca Fatihahna maca surahna leres ya Allah ya Rabbana cik kira-kira lamun ibu boga anak awewe terus anu datang santri alus ilmuna bacaan Qur'anna bagus bacaan hadisna oge bagus hafalanna oke eta maranana bareng nyatana nu hiji di pengusaha mawa kijang Innova ai santri mau motor dorot-dorot cik anu erek paheulana ditarima nu mana ngomong sih benar santri leres alhamdulillah nah gitu santri yes wah teh Innova teh menang ngarenta jika nanti eta boleh di paranan kesalahan kita ngarentanya lurah ngarenta barang saminggu mah mobil desa ayah ente mobil desa ente lain meuli kamari batur mamareuli geuning di desa teh aya anu wuling aya anu Avanza Xenia urang lah teu boleh Xenia ge aya Xenia so ya cicing aja mah cicing ibu lamun aya nu maranan kan jadi anak hiji mawa kijang Innova nu hiji jadi santri milih nu mana santri wae telat asal fitnah doh ya dengekeun pejabat aparat ASN P3K Kang Memet dulu bari diangkat P3K geus dalila gaji can turun-turun neng sing heuras tur loba nyanyi di loba sawer untuk Kang Memet tara udud neng masuk ududan tara ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Rabbana tapi punten santri mah bahasa lagi hiji tambah hiji sama dengan dua bisa ngaji bisa ngadoa dua tambah dua sama dengan opat geus bisa ngadoa mudah berkah opat tambah opat sama dengan dalapan geus menang berkat dihakam dalapan tambah dalapan sama dengan 16 geus dihakam betul telas wah wareg we insyaallah abdi baheula kieu atuh ieu teh jurusan MBA dan astrologi kuliahna di UGM Universitas Fikir Masjid karek kawin asa nyeri hate cek bebeja kanu PNS 2 anak pidoana abdi teh insyaallah bade seren dinten Rebo hah rek
marukankeun anak pamajikan rek waras di param kulhu gitu. Abdi langsung ngatakan mudah-mudahan kulhu abdi payu. Aing teh kagok aing mah. Da alhamdulillah kawin jadi saminggu 2 minggu can payu keneh kulhu. Aduh, mene pusing jeung kulhu can payu. Da ka 2 minggu ka 3 minggu alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustad damang. Alhamdulillah euceuk. Aya naon sih tara-tara ti sasari. Cenah ieu cenah murang kali anu kamari istana teh alhamdulillah aya teh cenah tos diamanahan ku Allah teh opasasi hoyong panghadorokeun, hoyong pangaoskeun, hoyong pangadoakeun ku Pak Ustad. Mohon atuh euceuk insyaallah bari iraha euceuk engke cenah pas asar. Tapi da euceuk mah cenah ieu teh cenah nuju repot nuju ngeuretan kentang cenah mohon atunya cenah hade cenah hilap Pak Ustad. Sumuhun euceuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tutupkan patok. Yes. Alhamdulillah Kang. Tompo 2 jeung ajengan. Amplop harita 20.000. Ayeuna mah geus naik 200.000. Alhamdulillah. Nah, jadi amplop tahlil X syukuran 4 bulan 7 bulan itu mah geus 200.000. Nanya di dia ka Ustaz. Ustaz, sabaraha aya di dia? Sing benar 200.000 itu mah gratis. Marukankeun ajengan ngahakan gratis. Ka Ustad hatur nuhun Ustad cenah tos pandoakeun sumuhun. Tah Ustad oge lamun ka warung ceuk beas. Minyak lamun Ustad titah ngadoa titah ngaji hatur nuhun Ustad ge engke meuli bensin meuli beas ka tukang latung hatur nuhun. Siap henteu Ustad diboron. Tapi insyaallah kiai ajengan mah bakal nancur bakal leuwih beunghar insyaallah tercukupi amin. Alhamdulillah ceuk ditu ge sok aya 4 bulan 7 bulan di dia sok aya ngariungkeun tatangga geuning kan 4 bulan 7 bulan sok ulah bid'ah panu 4 bulan ngateuy aku saja jeung dahar mun aya nu maot ini sok tahlil sok tara di dia sok di Abi Matara bid'ah anu maot masuk bartaheun we nu taheun mah hareup eta teh proyek kiai proyek ajaran lamun ayeuna tahlil bid'ah 4 bulan bid'ah 7 bulan bid'ah atuh proyek teh leungit. Tapi punten ya Allah ya Rabbana anu ngarizkian Allah Subhanahu wa taala qul ucapkeun ku anjeun Muhammad Allahu ahad nyatana Allah anu hiji anu ngarizkian anu ngamilikan anu ngabungakeun anu maparin ka urang sadayana kanikmatan teh ieu teh saha Gusti ulah nyarande kami toha ulah nyarande ka pejabat ulah nyarande ka atasan ulah nyarande kami toha ulah nyarande ka saha tapi sarandekeun hati urang sadayana ka saha insyaallah. Oh ibu punten Pak Memet jadi P3K gajina engke sabulan sakali abdi mah tas ngaji beh boro-boro can balik tadi we can ngaji geus langsung ajung ada ampopan dulu tuh barokah alhamdulillah gitu sayang deui budak jadi kiai. Alhamdulillah sok mudah-mudahan budak-budak soleh-solehah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nu kadua kahadeuh ngaji sok diajarkeun maca kitab diajarkeun utama kade salat berjamaah di masjid. Bapak-bapak geus disarung di koko di kopeah di sorban pas muka patok hujan indit henteu padah naon hujan payung aya
Nah itu di payung hujan eleh-eleh cek mandal sok gitu mapai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji masjid teu karasa capena sabab aya nu diteang hujan angin dordar gelap ukur payung nu ngiuhan sanajan jalana leur teu paduli kajeun teuing nu penting mah asal nepi ka masjid anu dituju rek ngalakonan kewajiban nu larek ditinggalkeun salat nu 5 waktuna berjamaah migawena 7 likur darajatna ganjaran tinu kawasa poma ulah diakhirkeun poma ulah ditinggalkeun sabab tinggalna kewajiban menangna lain ganjaran sawarga teu tinekana neraka nu karandapan cereng naudzubillahi min salat berjamaah makmurkeun mas insyaallah berkah amin. Teras deui ka hade pikeun urang sadayana lamun boga budak teh wayu jawi jahu ida balago kawinkeun lamun geus kumaha mah baleg mah gawat kawinkeun ulah sampai ka cek paribasana budak urang parbut kabogoh jeung batur antum aya paling disakolahkeun hayu beres SD SMP SMA parbut kabogoh aya nu di dieu bari abdi tadi ngobrol eta dilancarkan di golf teh anu ngagorok teh cari puguh jadi kabogoh lalakina teh ih pamen sakasep naon sih jawabanna diparebutkeun oh jiga ya kasep itu astagfirullah lu aya nyebut henteu fitnah tuh ya Allah kahade bu ibu boga budak di sebalai mah kawinkeun siap bu kahade ulah kasih eta si eta mah bisul ulah kasih eta kam seupai ulah keun da jodona geus di kudrat iratan ku Gusti subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha terus jeung istrina jeung bojona jeung pasanganna geus dikodrakeun ku Allah insyaallah berkah amin ngan kahade terakhir di mana-mana orang hayang berkah hayang bagja dunia jeung akhirat salat hayang diterima sedekah hayang ditampi kurban oge hayang ditampi ku Allah kahade ya kudu napungan anu jadi kolot kudu boga ridho tinu jadi indung jeung bab ulah nganyeri kol bu ibu aya keneh anu ibu ramana araya keneh jejeg aya anu tinggal sabelah di mana abi teh ningali nu tinggal sabelah gitu berenana suku eueuh sabelah leungeun eueuh aing paur oh aya mana oh bapana gitu nya perkawin teh aduh masalah kahade penta ridho tinu jadi indung jeung bapa kahade cek bahasa kolot kieu munjung ulah ka gunung muja ulah ka sagara tapi munjung mah kudu ka indung bari ibadah kanu agung muja kudu ka bapa bari urang taat ibadah ka Allah nu maha kawasa leres sok saur ulama doaul walidain kadoaul wali doana indung bapa sapertos doana wali insyaallah ijabahna amin ya Allah ya rabbal alamin ku sabab indung bapa teh keramat abdi punten pun biang tos teu aya bapa aya keneh boga pamaksudan hayang luat diijabah kan
abdi sok kumaha gewat hadoroh kanu jadi ibu abdi hadoroh doakeun pun bapak nu aya keneh sing sehat panjang yuswa abdi baheula erek ngantor erek ngaos rek ka mana bae ti bumi di Lumbung dapun biang mah di mana di Sindang Raja di Kawali etah abdi rek rapat di pendopo di Ciamis inget kalau jadi indung padahal geus di daerah Kawali balik heula ka Sindang Raja geus kitu teh cek pun biang teh kieu kakara ge diomongkeun cido ge can tuus-tuus acan geuning maneh datang jadi hate indung hate bapak nyambung kana hate anak oh bakatku kitu teh meureun urang teh keur didamba-damba keur diinget-inget, keur diobrolkeun, abdi mah sok naon, sok nyambung hate teh jeung kolot. Insyaallah boga ridho ti menjadi indung jeung bapak. Bakal karir meresap, bakal mulia bagja dunya jeung akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wa qala Roma Irama rawahu Soneta dalam judul nyatana krama sreng bisi hanjakal teh sodakoh dua terakhir mudah-mudahan Ibu Rama urang sadayana nu araya kene sing paranjang yuswa sehat lahir sehat batina tiasa ibadah bakti taat ka Allah Subhanahu wa taala saupamina tos teu aya di alam dunia ngalih ka alam barjana mudah-mudahan aranjeunna dihapunten tina sagala dosa perdosaanna ditempatkeun di tempat anu mulia di alam kuburna aya dina rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin insyaallah panginten tina kesempatan anu mulia ieu dina ieu tempat anu mulia mudah-mudahan
sing ngajantenkeun tawasul ngaronjat kana rahmat jeung magfirah Allah Subhanahu wa taala. Urang doakeun Cep Azizan, mudah-mudahan Cep Azizan janten murang kalih anu salih, anu fasih membaca Al-Qur'an al-hadis, anu ngagaduhan ilmu anu manfaat fi dunia wal akhirah. Amin. Janten dambaan hati Ibu Ramana Samratul Qulub, mudah-mudahan anjeunna nyandak kabagjaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Putra putri putu mantu urang sadaya sami mudah-mudahan sing soleh solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Eta panginten sakitu anu tiasa kapisanggem dina kasempatan ayeuna cek paripos teh mah ngaji mah ulah lila teuing. Yang penting singkat, padat, melekat, ari balik mawa ilmu nu manfaat. Kana brokat we berkat. Gusti teh. Ilmu nu manfaat. Insyaallah engke terakhir aya doa anu bakal diaoskeun ku guru urang sadayana, ku ustad urang sadayana. Urang aminan sing husu. Mudah-mudahan pamaksa dan sahibul hajat oge urang sadayana diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Doaan diaminan ku seueur jalmi komo ayeuna tengah wengi yakin ijabahna. Anu gaduh kapusing, gaduh kariwet, gaduh sagarumpi anu matak pusing, mudah-mudahan dijanglarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setan mah sok sieun ku doa. Lamun aya nu ngadoa setan mah sok balik. Lamun aya nu adab setan sok lumpat. Lamun aya nu ngaji Quran setan mah sok terbirit-birit. Jadi lamun aya nu balik memeh ngadoa eta teh ngaranna setan minggat. Mah setan. Aduh, power. Jadi anu balik di heula mah ya setan deui itu. Minggatnya. Mudah-mudahan hasil pamaksadan Allahumma ya qalil hayat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Meuli kina ti cikijing meuli endeng sisi pasar. Mun ngajina lila teuing ieu beuteung geus abdi mah teu ngomong kitu. Tos lah engke nu ngadoa siap ibu di amina siap ngan abdi bade uih ka Lumbung, abdi karosan ti Bojongpari, desana desa Lumbung Sari, kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Indonesia, dunia. Abdi hoyong oge ngiring bingah ibu-ibu nunutan ulah nunutan di Siti Soledad di dieu mah da nanjak mudun gitu. Sok angkatkeun tanganna. Bismillahirrahmanirrahim. Saran. Bismillahirrahmanirrahim. Sing husu. Bismillahirrahmanirrahim. Balikeun tanganna ka dieu, balikeun. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.